Wah, ayeuna mah moal masak-masak heula ya soal rek kaondangan arek nyamungan. Tapi memang ini rek miresan imah heula. Tempo geraca imah urang meni pabalatak kos kapal pecah. Pabalatak segala aya kelakuan di arsa ieu mah. Keluarkeun heula motorna urang beresan heula memang ini nyamungan. Ari tos liar masuk uga barang gawe sok kaleuleus geuninganan. Kuduna mah teh memeh mani memeh dangdan beberes teh. Ceuk tadi ulah rega ieu teh engke we balik ti ditu cing teh. Tapi dipikir-pikir dibolak-balik saleueung-leuheung cing teh. Heueuh daek kitu balik liar beberes. Heueuh da urang geus sarua ceuk uga beberes ai keur hoream mah. Tingali geura ieu pangsaran geus ngakeun kieu. Samadera mah da ieu teh menang meresan kamar teh ngan diacak-acak deui ku asa mah pan digusuran simut jeung bantal teh ih meuni kesel na oge. Coba arangkeup yang teh di luar teh boga kabur hujan irit nyamungan teh. Coba lamun digawean teh tadi teh mun geus beres geus init manten mah. Coba deui kursi meuni pinung ku bubuk kue de arsa ampun Gusti aing mah. Geura gede atuh si laing teh ame teh ngacak-ngacak wae imah. Puguh boga indung kedul gaya we segala dibalatakeun. Biasa we nya ari emak-emak mah dipi omong sabari diperenan. Bersih oge nih ieu imah teh langsung enak dahar heula teu kuat lapar geuninganan. Saleung heula mun teu lila ka ditu nyamungan teh. Sabari ngahuapan bocil di memeh ditinggalkeun moal dibawa dah. Lain teh hayang mawa bisi hujan apanan. Dahar beres itu geus arek ini tapi asa ngaganyel. Ieu nu poruntah dipipir meni pabalatak ieu geuninganan. Moal tenang lah teu disapukeun heula mah. Urang sakalian durukan runtahna bisi cakar deui hayam. Da di wadahan itu runtah teh kan cakar hayam batur nyetakeun. Kusing imak nyambungan teh bau haseup coba lamun katu kesang. Geus beres eneh mah meureun pagawean imah teh. Urang ini kaburu-burit coba angkep deui. Bau kesang imah euy kaondangan teh. Arek mani deui lah boga hoream urang ini teh ayeuna mah. Moal lila sugan geus 4:30 ieu teh. Geus burit ki mah moal pati lebaran nyambungan meureun sugan gitu oge jadi moal lila di dituna. Hayu ceuk geura marah runtang bisi arek milu. Teu lila nu ieu nepi we kanu hajat teh. Kakarek bisa asup ka imah itu teh tadi mah di luar we da. Pinu metet di jero teh geuninganan. Setelah 2 jam nungguan balik oge langsung dipurak pamulang samung teh. Tah ieu teh memeh salat magrib arek unboxing heula paket. Meuni sok resep ari mukaan paket loba kieu teh euy. Ngan sok galau ngeusna ari mukaan paket sok harendag mikiran duit beak. Tapi kenailah tarung ngapeuh ieu da.